Assalamualaikum, wilujeng enjing solih-solihah. Satu acan urang diajar, hayu urang maca basmalah sasarengan. Bismillahirrohmanirrohim. Sekarang kalian akan belajar bahasa Sunda bersama Bu Rista ya. Hari ini kita akan belajar tentang rarangken. Nah, apakah ada yang sudah tahu arti rarangken itu apa? Rarangken dalam bahasa Indonesia yaitu imbuhan. Rarangken terbagi menjadi 5, yaitu rarangken hareup, rarangken tengah, rarangken tukang, rarangken barung, dan rarangken gabung. Nah, yang sekarang akan Ibu bahas yaitu mengenai rarangken hareup di ka dan ti. Nah, rarangken hareup nyaeta rarangken anu ngantet hareupeun wangun dasarna. Yang pertama, rarangken hareup di. Contoh kecap dikopeah. Kecap asalna kopeah. Rarangken hareupna di. Contoh kalimahna risal salat ka masjid dikopeah hideung. Yang kedua, rarangken hareup ka. Contoh kecap kabawa. Kecap asalna bawa. Rarangken hareupna ka. Contoh kalimahna buku abdi kabawa ku Randi. Yang ketiga, rarangken hareup ti. Contoh kecap ti tajong. Kecap asalna tajong. Rarangken hareupna ti. Contoh kalimahna risal ti tajong kanu batu. Tugasnya yaitu mengisi halaman 6 dan 9 ya. Sekian pembelajaran bahasa Sunda hari ini. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.